Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ibu bapak guru nuku abdi dipika hormat, rerencangan nuku abdi dipika cinta, sareng para hadirin nuku abdi dipika hormat. Hayu urang babarengan manjatkeun puji sareng syukur ka Gusti Allah nu Maha Agung, nu tos masihan kasempatan urang sadaya tiasa patepang dina rarai ieu acara. Sholawat sareng salam mugia tercurah limpah ka junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Dina kasempatan ieu abdi bade ngadugikeun biantara singkat nu temana pendidikan. Pendidikan teh migaduh peran penting keur kamajuan hiji bangsa. Kaayaanna ngabantu pisan urang salaku manusia. Makin luhur kualitas pendidikanna, makin babari keur kamajuan bangsana. Urang salaku barudak sakola sing tiasa ngamangpaatkeun sarana pendidikan nu tos pamarentah pasihan ka urang. Sabab lamun urang tiasa ngamangpaatkeun sarana pendidikan, insyaallah urang bakalan jadi bangsa anu maju. Tapi sabalikna oge, lamun urang teu tiasa ngamangpaatkeun sarana pendidikan, urang bakalan jadi bangsa nu monoton anu kaayaanna berkembang, lain bangsa anu maju. Agama urang agama Islam ngawajibkeun setiap umatna nungtut ilmu. Jeung Allah ge janji ka hambana nu nungtut ilmu di jalan Allah, Allah bakalan naekkeun darajatna. Cek Allah di Quran surah Al-Mujadalah surah ke-58 dinu Al-Quran ayat ke-11 anu artina Allah bakalan naekkeun derajat jalmi-jalmi anu beriman jeung jalmi-jalmi anu berilmu sababaraha derajat. Allah mika cinta pisan ka hambana nu pintar. Tapi Allah bakalan leuwih mika cinta ka hambana nu tiasa ngamalkeun ilmuna. Didinya titik kautamaan dina tilu amalan nu moal leungit nepi urang maot, nyaeta ilmu nu mangpaat. Ibu bapak guru teu kenging letih ngabimbing urang salaku murid-murid ibu sareng bapak. Teu kenging nyerah ngajar urang dugi ka pinterna. Teu kenging nyerah keur kamajuan pendidikan bangsa. Urang salaku barudak sakola sing sumanget diajarna, sing getol diajarna, ulah amot nepi ka gugur sakola. Sabab kamajuan bangsa aya di tangan urang salaku pamuda. Hadirin sekalian, cekap sakieu biantara singket nuku abdi disampaikeun. Hapunten bilih aya cariosan anu teu geunah kana hate. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.